beger ka pendem hayang nyium itahan teu meunang layan di ubaran mang pirang-pirang tareka batan cager lobana kalah nambahan anu paten mau bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pang-pangna di budak ngora bukan ngarang anu paten mau bisa diganti ku bahasa sejen nyatana bisul asmara pang-pangna di budak ngora nya ewateun beger ka pendem hayang nyium itahan teu meunang layan di ubaran mang pirang-pirang tareka batan cager lobana kalah nambahan asmara pang-pangna di budak ngora ewateun boga ngaran anu paten mau bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pang-pangna di budak ngora
basa bulan Musa pasikeun nyangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang harapan ngan ukur tambah ngarewong dewasa ieu lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun karanjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung duduluran tapi basa bulan mabra mega hideng megat datang ngahalangan icep bentang betiga nu ngaracunan nu ilang junuk dadakan jeung manehna setra kuring sakocoran aya peda nu bisa megatkeun rasa tanda tanya na pikir bagale wota teu nyaho kudu kumaha basa bulan Nusa pasikeun nyangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang rapang ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun karanjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung duduluran tapi basa bulan mabra mega hideng megat datang ngahalangan icep bentang betiga nu ngaracunan nu ilang junuk dadakan jeung manehna setra kuring sakocoran taya peda nu bisa megatkeun rasa tanda tanya na pikir bagale wota teu nyaho kudu kumaha basa bulan Musa pasikeun nyangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang rapang ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun karanjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung
Cangreut bagus harapan tungtung jajan tuh pasinina nu paheut urang doaan sungkeun anggang gamelang pungkas hareupan sumuriang kewang nu gencang ambon sorangan sok leung teuing duh kana teu surut kaliung keneangan junjunan gak betah rasa hati sungkan mun pareng kudu bangga panutan kabemet hati jadi nak tungtung harapan ati gering jika nak jangan ngayung daya tumbang junjunan betah rasa cerik ati mun pareng kudu bangga gentep dedeh kanineuan malati tungtung tetepan moal kempat nyadi naratas lepus rek nitipkeun junjunan tumbal katresnan lamun anjeun barengan tetep-tetepan tekad kuring nyalahan supaya silibelaan cangreut bagus harapan tungtung jajan tuh pasinina nu paheut urang duaan ngaraksa ngajaring anak najan using mata pusing teu oleh dedeh mikanya asih dimomong jeung ditimang indung ngaping adama-dama anak ngamule buah ajung-jung tur anak dikieu puton imang titi ngamong anak indung aduh indung boleh nikahnya
raksa ngajaring anak najanung sing mata Teweleh dedem mikanya asing dimomong jeung ditimang du indung ngaping madama-dama anak ngamule dua ngajungjung tur anak bikin puputun du indung timang citi ngamong anak du indung Teweleh mikanya ngajaring anak najanung sing mata pusing Teweleh dedem mikanya asing dimomong jeung ditimang du indung ngaping ngadama-dama anak ngamule dua hati ngajungjung tur anak bikin puputun ngitung le-olean ngalor ngidul ngetan balik ngulon mrono mrene golek penumpange ojo nyelip becik alon bae nyambut gawe ngitung le-olean
Kari ngitung ole-oleane ngalor ngidul ngitan balik ngulon mrono mrene golek penumpange ojo nyelip pete alun bae nyambut gawe mung mamri slamete sapi tae wira-wiri nganti tekan sore Kari ngitung ole-oleane ngalor ngidul ngitan balik ngulon mrono mrene golek penumpange ojo nyelip odading mah odading pareka giling aduh kagiling mah aduh kageleng roda teberang tepeting eling pipikiran samar-samar odading mah odading pareka giling aduh kagiling mah giling kageleng roda teberang tepeting eling pipikiran samar-samar sanajan mah sanajan aya kalina aduh moal cara geuning jajeng areina sanajan aya gantina moal cara jeung anjeunna odading mah odading pareka giling duh kagiling mah jajan kageleng roda tiberang tipeting eling pipikiran samar-samar kumasuling dunungan da kumasuling
lembur mipir-mipir sisi lembur neangan nu indit kundung bawa hate raheut beuri pamahanan diri kuring sawindu can bae tunduk top padak top maung baning arahung sing pikir sungsian can keneh tepung taya iber anu nyata di mana manehna aya tapi na basa langit rekang basa angin tiupna di kapaureun nu disungsi kapanggi jungjun maweung keur tibra salalawasna manehna keur jongjon mopohokeun teu malire kacape lengkah carita hate peurih di barung murag Cimata sungsian tinggal kurungna lembur mipir-mipir sisi lemping neangan nu indit kundung bawa hate raheut beuri pamahanan diri kuring sawindu can bae tunduk top badak top maung baning arahung sing pikir sungsian can keneh tepung taya iber anu nyata di mana manehna aya tapi na basa langit rekang basa angin tiupna di kapaureun nu disungsi kapanggi jungjun maweung keur tibra salalawasna manehna keur jongjon mopohokeun teu malire kacape lengkah carita hate peurih di barung murag Cimata sungsian tinggal kurungan
peting geus ngalingku ngarungku Pangdaya Bandung anu hibar sinar lampu panto ati geus narutuk mipindingan kawi ati anu halon tur halimpu geus panggang geuning urang pajauh reka saha diri nyungkem nyalung nu disungsi geuning nu diteangan duyeung teu tembong-tembong geuning taya iberang di langit Bandung ngempur hurung bulan kermayu di lemah Bandung kapi dangdung diri ditundung di langit Bandung ngempur hurung bulan kermayu di lemah Bandung kapi dangdung diri ditundung. Jangjang peting geus ngalingku ngarungku Pangdaya Bandung anu hibar sinar lampu panto ati geus narutuk mipindingan kawi ati anu halong tur halimpu geus panggang geuning urang pajauh reka saha diri nyungkem nyalung nu disungsi geuning nu diteangan duyeung teu tembong-tembong geuning taya iberang di langit Bandung ngempur hurung bulan kermayu di lemah Bandung kapi dangdung diri ditundung di langit Bandung ngempur hurung bulan kermayu di lemah Bandung kapi dangdung diri ditundung.
bisa baeun gumantung kareupna lengka kitu salah kieu lain ngudag piweulah sugan peta teh sarwa nyalahan indit subuh datang magrib geus jadi kabiasaan dijujurung ku kabingung dipapag di mata susah mawa roman ting arudat hegat alor jeung kawegah peta teh sarwa nyalahan nun Gusti naon hartosna bet asa ditengtang raga nun Gusti atuh iraha coba bade atosna indit kepuguh jug-jugeun lunta kepuguh teangeun teu kabaca bisa baeun gumantung kareupna lengkah kitu salah kieu lain ngudag piweulah sugan peta teh sarwa nyalahan
zaman arisan rupa-rupa sagala diarisakeun duit piring emas kursi teu miluan turun gengsi nu susah samaksakeun anu loba bekita mah pujieun pamer dunya ngaler ngidul nyieun panas hate batur arisan memang aya keur hadena ngariung silih jemang arisan aya oge keur gorengna goreng sote galecok ngomongkeun batur mangkade kanu arisan ulah poho kana maksud jeung tujuan arisan silih jeuman lain pamer kakayaan zaman arisan rupa-rupa sagala diarisankeun duit piring emas kursi teu miluan turun gengsi nu susah samaksakeun anu loba bekita mah pujieun pamer dunya ngaler ngidul nyieun panas hate batur arisan memang aya keur hadena ngariung silih jemang arisan aya oge keur gorengna goreng sote galecok ngomongkeun batur mangkade kanu arisan ulah poho kana maksud jeung tujuan arisan silih jeuman lain pamer kakayaan